Bahkan ditanya ku bapana, ditanya ku indungna geus teu make adab, budak kuari ngajawabna. Balik sekolah baju kalolotor, sepatu kalotor, ditanya ku indungna, kasep di mana eta baju meuni kalolotor kitu maneh mah, eta suku barared geus di mana kitu. Kumaha jawaban anakna ku pangaruhan ku TikTok, cek anak kieu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Anak indungna mananya bener-bener dijawab ku lagu ku anakna. Dia malah abuh kuat barared gitu. Iya buku bararaseh kumaha tadina, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Dia mah berangkat subuh balik maghrib geus di mana baik kitu ulina ceng. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Cek indungna dia malah menggeus emak kumaha meureun nasibna, aku tanpamu butiran debu. Akibat lobang ngome HP. Panganten anyar ceritana. Atuh panganten anyar teh sono pan banyak kana tatangkeupan mah bu. Eta panganten anyar hiji waktu manehna teh ka sawah. Di sawah ge geus pikiranna aing hayang geura nangkel bae ka pamajikan daak. Biasana jam 10 di masuk rarehe. Bapak aing biasana geus ka pasar, indung aing biasana keur ngeusikan, lah ayak balik bae jam 10 teh cek lalakina panganten anyar. Eta ti sawah geugeureun mehna balik, teu kukumbah acan. Pacul dibawa, teko dibawa, ngingkik balik, na otakna hayang nangkel bae eta. Na otakna geus ping-ping bae na otakna. Atuh beujina sono panganten anyar mah pan. Datang ka imah bener rehe, di tempo lawang dapur rehe. Di tempat tengah imah rehe, cocok cenah ieu mitoh aing ngartikeun jam sakieu eueuh. Barang ditempo ka kamar aya nu morengkol dina kasur, teu dideuleu deui, teu ditanya deui, langsung gabruk we ditepakan juburna, si beuki barang ngorejat cek nu ngagoler teh, ceng imah emak hampura kasarean na kasur aceng eta kaisinan nepakan jubur mitohana si beuki saking ku kaisinana lumpat ke cai pamandian, ke cai lebak di wahangan ngahep-hep maneh waduh aing modar ya aing sugeun aing mah pamajikan aing sohoreng mamitoh aku yang ditebakan juburna nya bari diomong si beuki deui barang manehna keur ngeluh kitu diburi manehna anu keur ngubah pacul bari mandi cek nu ngubah pacul teh kunaon kitu ceng doang nasieun amat capek amat pugu mambah kula kaisinan kabalag jog ieu cenah kunaon kitu parasa kula mah eta pamajikan nu sare di kamar teh sing horeng mah eta mitoh awewe aju cek nungguh pacul teh atuh ja ieu ge bapak ceng sakali curhatna ka mitoh lalakina atuh paeh ngadadak saya akibat buru coba lamun santai heula mah memeh ngalakukeun sunah jeung pamajikan teh si banyo heula. Dengan segala hormat alaika tafadhal birhumah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah amin, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha dham'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha dham'an ma'suma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha dham'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah anu jadi sekar bubuka carita anu ngaguruh kana kalbu ngagalura kana dada, anu jadi malati ati terete hate anu ngaguligah kana manah ngalakatai kana lambai ngelekete kana kelek muter-muter kana jantung. Diwuwuh ku alhamdulillah pad pamundang rambut takabur anu ngahalangan tembusna cahaya kudus kana sukma manusia. Dipirik ku galindengna dua kalimat syahadah, lir ibarat sumpah janji, pasini ati hama luncat mulang taartina tali gadang dina ngeuseun hirup pungkul bakti ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengna teu kaselap-selap dina rasa, teka selip-selip dina ati, hayuh orang sasarangan manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa, puji ka Allah anu maha suci, anu mana alhamdulillah dina malam ayeuna urang masih kena dipasieun kesempatan dina raraga nyaeta nyubadanan pangolemna sahibul hajat anu dieusi ku pangaosan. Pamudah-mudahan ririungan urang ieu ngajadikeun cukang lantaran dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salajengna salawat wa salamna urang curahkeun ka junjunan alam, nyatana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sareng ka para keluargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, tugdugikeun ka urang selaku umatna. Pamudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya Rabbal. Netihudi ka para kiai anu ulung kanu pangarti, nada pidoa ka sadaya para ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama. Nyuhun tawakuf ka sadaya para guru anu ulung ka ilmu panamu. Sim abdi al fakir anu sangat ngabutuhkeun kanyaah sareng karidon Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyanggakeun mahabbah, cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Pamudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih aya sapapaosna sing ditangtayunan kucuran rahmat barokah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus keluarga Sohibul Hajat Bapak Syuhdi sareng Ibu Yeni anu sami ku sim abdi sangat dihormati, urang doakeun pamudah-mudahan ieu hajatna Bapak Syuhdi sareng Ibu Yeni aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Urang doakeun pamudah-mudahan putra-putrana anu parantos dikhitan sing dijantenkeun putra anu soleh, nurut ka ibu ramana, ngalaksanakeun perintah Rasul jeung Allahna, ngabakti ka agama jeung ka nagarana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahilap kasadayana para jamaah, para bapak, para ibu nu sami ku abdi sangat dihormati sareng anu pamudah-mudah ditambih-tambih kamulyaanana, teu kantun aparatur pemerintah maneh aya, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW anu sami ku sim abdi sangat dihormati, urang doakeun pamudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang, pajabat-pajabat urang ka Allah sing dijadikeun pamimpin nu adil. Amin.
sing jadikan pamimpin anu amanah amin sehingga tiasa ngajalankan pemerintahanana sesuai jeung aturan agama mengayomi ke masyarakatna ngajadikeun negara urang negara baldatun taubatun warabun ghafur amin ya Allah ya rabbal setelah can sim abdi neraskeun kana ieu cariosan ti payun sim abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana khususna ka para sepuh ka para guru umumna ka jamaah sadayana bilih tina cariosan sim abdi seueur kaalfaan seueur kahilafan seueur kasalahan hayang dihampura ku sadayana lamun cek dina pantun teh lain kitri di walungan tapi kitri nu ngajajar lain kiai lain ajengan tapi santri nu keur diajar pamudah-mudahan kula dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala amin. Nu kaduana samemeh sim abdi ngalajengkeun kana ieu cariosan ti payun sim abdi bade memperkenalkan diri heula karena cek peribahasa tema tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Bisi bertanya para jamaah sadayana saha tadak anu awakna gede di luhur panggung aing berada percaya cenah ngaranna Jaber aneh amat Jaber mah singkatan Bu Jaber eta jangkung brewok sesuai jeung kenyataanana aing ngaran aslina saha cenah Pak ngaran aslina mah kula teh atuh gagah Bu salamatan lagi kula 7 peuting ceunah eta ge sangaran aslina Muhammad Agus Soleh Cokro Winoto torok-tok oleh-olehan nancep di langit urang mana cenah aslina saya tadak ari asli mah abdi urang Pandeglang na di Cadasari Bapak punten ngan alhamdulillah menang jodoh orang Gajrug tuh menang liang orang Gajrug Bu eta liang cicingna di Gajrug otomatis kurage nuturkeun liang Bu gagabah ulah macem-macem kana liang eta mah najan kumisna sagede galengan jauh ti liang mah leuleus lieur geus kula nuturkeun ka Gajrug di mana Gajrugna di Kampung Kalapanunggal Kelurahan Sukasari Kecamatan Cipanas nu belah mana imahna ti parapatan paling 100 meter kayak didinya aya imah tingkat warna putih di handapna aya mobil Pajero jeung Fortuner tah eta mah lain imah kula bisi orang dia ek mampir ulah ka belah dinya bunya carekanan ku batur kula mah diburieuna aya diburi SD aya didinya gubuk derita namun penuh dengan cinta alhamdulillah gitu terus ya terus atuh aja karek mulai aing uruna mencarikan ka sudi aing urusana apunten para guru sadayana bilih bahasa Gajrug barada kasar hampura setacana kebelah dituna kula bisi keluar bahasa Polongo bahasa tolol hampuranya kira-kira hampura ku sadana ieu hampura ieu mah kula maja teu bisa dilemes-lemes ge he atuh urang bawaan kasar watak kasar hayang dilemes-lemes gila kadena ari geus gegayaeun pan bahasa lemes ditanya ku batur Pak Ustad tuangna sareng naon sareng putra lele pan teu pantes ai lalapna jengkol anom teu geunaheun kadengna ge heuh hayang nama jengkol ngora ngan dilemeskeun jengkol anom pan teu pantes eta geus kula mah bahasa kula bae bisi kasar bisi ngabentur kana tur ngabentrang kana tarang hayang dihampura ya para dewan para guru sadayana sepuhan ulah marah ulah ambekan sim abdi ngan kula bade nanya arek bahasa naon ya kula ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda kira-kira belah di Jawa belah di Sunda belah di itu anu sabenerna mah punya bahasa Jawa jeung bahasa Sunda bedana saeutik eta oke perhatikeun bahasa Jawa biasana identik jeung huruf O tapi lamun bahasa Sunda biasana identik jeung huruf A lamun di Sunda jana datang ke Jawa biasana Jono beda nama A jeung O doang lamun di Sunda katak datang ke Jawa bangkong beraku tina katak jadi kotok aneh aing mah lamun di Sunda kuntul datang ke Jawa bango awas lain eta bango sabangsa manuk sawah eta sarua jadi geus urang mah bahasa Sunda bae nu dingarti ku kabehan nu dimengerti ku kabehan
lamun kula cacahan make bahasa nu batur teu ngartieun meunang naon ke hasil ngaji teh ya. Ditanya ku salakina geus di mana dia nek geus pengajian meunang ilmu naon dia ti pengajian teu nyaho aing teu kaharti bahasana ge haha hehe be teu ngarti eusi nama naon buah geus imah make bahasan urang ngarti bae bunya. Siap ngaos siap ibu-ibu, siap ngaos siap, moal capek moal ngantuk saha nu capek tuh aing capek mana. Insyaallah. Alhamdulillah dibasilahan ku Bapak Sudi sekeluarga jauh di jugjug anggang di teang sim abdi tiasa bersilaturahmi ka dieu ka kampung naon ieu kampung Jamban Sari. Beuh Masya Allah ieu lembur teh indah ceuk ulama. Berangkat kula 3 jug jang 8 nyusul kolot heula ka Cadasari. Hubunganna sim abdi sareng keluarga di dieu teh lain deungeun dulur horengan mah. Eta kakak ipar kula tuh kakana nu boga hajat. Geus kula mah di moal asa-asa ngomong jadi dulur ieu nya. Heuh, kula mah menta moal asa-asa. Ai geus, jeung dulur mah ulah bahasa jeung dulur, masalah duit mah urusan lain deui. Beuh, cek taya di kabina-bina amas eta cenah. Berangkat kula 3 jam jam 8 isuk bayangkeun Bu. Datang ke Pandeglang Dohor jam 1 berangkat ke Malimping. Nempo pemandangan Masya Allah ke kawasan Allah sarua bae jeung di Gajrug tangkal sawit di mana-mana kebun malulu cai edan barang asup ke parapatan belah dieu dah jalan tol. Jalan tol Masya Allah i Jamban horeng mah jalan tol nu tadina beuteung kula seubeung ngadadak lapar. Indah cek kula bener ieu. Ju tadi kula musyawarah ieu urang balik tah ngendong. Cek keluarga ngendong bae cek kula balik bae. Cenah balik mah inggis jalanna teu kadeuleuh. Moal mobil ge istri berakatan mah tetep. Komo di kardusan mah berat mah kudu eug-eugan. Masya Allah, alhamdulillah. Wasilah sahibul hajat kula tiasa silaturahmi ka ieu tempat. Anu mana tujuanana ieu keluarga besar nyaeta parantos ngahitankan putrana anu nambina Ananda nyaeta Lutki sareng Ananda Sahrul. Tah hakikat nama ieu sunatan teh ngajadikeun tugas nu jadi kolotna mere pendidikan kanu jadi putrana. Mun ceuk kasarna teh mah kieu ngomongna, ceng ieu aceng ku bapak disunatan supaya aceng bisa ibadah ke Allah, supaya bersih tina najis. Tah hakikatna mah kitu eta. Karena mere pendidikan agama, mere ilmu kanu jadi anak, lain tugas kiai, lain tugas santri. Nu kawajiban mere pendidikan agama kanu jadi anak jeung pamajikanna eta tugas salakina. Ayeuna urang kabehan mengharap ke Allah yang boga anak anu soleh. Mengharap ke Allah yang boga anak anu soleha. Tapi kadang-kadang praktek dina kehidupan sehari-harina urang loba mere contoh ke anak salah. Ri ditanya mah hayang boga anak soleh, hayang boga anak bager, hayang boga anak bisa ngaji, hayang boga anak bisa takwa ke Allah. Tapi kadang-kadang urang sebagai kolotna teu ngajadikeun figur jeung anak-anak urang. Sebab naon? Nu jadi kolot kewajiban ngadidik kana jadi anak. Teu sebatas kita nyunatan bae ka anakna. Can beres tugas kolot teh sabenerna mah karak hiji ieu beres sunatan, kabelah dituna di jejelan eta anak urang ku ilmu agama. Tuh, selain ayeuna kurang dititah, selain ayeuna ku urang diomongan, dinasehatan, teu cukup anak teh supaya jadi anak soleh, kudu urangna sebagai kolot jadi contoh jeung anak urang. Lamun ayeuna urang saukur nitah kanu jadi anak, komo budak kuari mah bunga lawan ka kolot. Budak TikTok teh kuari mah pan. Ditanya ku kolotna, dia nggak sholat, kamu nanya, pan pehewaeun eta. Geblek budak kuari mah. Geus ngaji dia, kamu nanya, bertanya-tanya, selebeu, gila imah dengan lagi eta. Masya Allah. Kumaha kuduna jadi kolot ke anakna? Pakai peci, pakai sarung, pakai koko, datang waktu maghrib, jing anakna. Ceng, hayu geura salin. Tuturkeun bapak kamu sholat, tuturkeun bapak ka masjid. Tah eta karena pendidikan kanu jadi anak. Ulah ieu mah ceng geura ngaji dia bapana nonton TV. Ceng geura ngaji dia indungna nonton sinetron. Tuh. Datang waktu Isya adan di musola, cek anakna majang geus adan geura salat ulah nonton bae. Kisah kedeung dican iklan. Meujeuh ramena ieu ikatan cinta ieu. Tuh. Akhirna nungguan iklan heula barang iklan grubus numpak ka
kacai ngalaudu keceprak ngalaudu ge kuat teu make rukun teu make sunah-sunah na acan jadi bisi katinggalin sinetron barang beres ngalaudu nempo deui kana TV geus mulai encan ikan kereh mah lumpat di ka kamar tarki Allahu Akbar terjadi salatna lumpat di keluar pan mah keluar deui lain geus salat heula remote mana remote pas ini remote ek salat ge diceker remote degedean volumena maksudnya naon supaya sanajan di kamar kadang suarana yang geus mulai apancan sampai sakituna kadang-kadang Masya Allah makana awas kewajiban nu jadi anak kewajiban nu jadi kolot ngadidik kanu jadi putra putrina lain sekedar nganasehatan tapi kudu urang mere contoh mere figur anu hade kanu anak urang lamun urang hayang boga anak anu soleh bahkan ti sameme lahirna ge ku urang kudu nama proses mencetak anak soleh teh kudu make ilmu ulah ayeuna urang hayang beboga anak soleh berang dipikir-pikir kurang keur nyieun ge urang loba salah karena pendidikan anak soleh teh ti qoblal wilada ti sameme lahir geus dididik ku kolotna pamajikan gede beuteung naon anu kudu dilakukeun ku kolotna perbanyak baca Al-Qur'an eta teh pendidikan kanu jadi anak bapana maca Quran indungna maca Quran bari diusapan pan awewe malamun nyiram ripuh bu ripuh ceuk ulama kadang-kadang aya ta awewe nu nyiram kana sangu bau aya kadang-kadang kana cai enteh bau aya giliran kana duit teu bau saya tapi hewaeun can pernah ngadenge aing meh ta awewe nyiram bau kana duit eueuh teu dituna kitu Masya Allah eta awewe ketika nyiram teh pamajikan ripuh kadang-kadang leuleus bawa anak-anak bener teh Bu eta perjuangan seorang ibu lah disusahkeun ku anak memeh ngalahirkeun bagi disusahkeun ku anak dibere leuleus dibere sangheuk dibere gering kadang-kadang panas bobokong nyeri palangkakan macam-macam nu nyiram mah tuh sebagai kolot lamun hayang boga anak soleh didinya dibere pendidikan kurang sampai melahir mana lobakeun kurang deres maca Al-Qur'an ngaderes urang maca sholawat maca istighfar pendidikan kanu anak urang nu aya di jero beuteung ti samemeh lahir keneh ya begitu lahir ke alam dunia kalimat pertama anu dikupingkeun ke anak urang nyata kalimat thayyibah mere pendidikan akidah ke anak urang biasanya orang Islam ketika lahir anakna borosot ke alam dunia langsung digabruk ku bapana di adanan ngaranna teh eta pendidikan ke anak 1 tahun 2 tahun hayo ku indungna dibimbing ku indungna disusuan dihuapan tah di belah dinya urang kudu mere pendidikan kanu jadi anak ngahuapan urang bari maca sholawat nyanguna kudu bari maca sholawat nganyarekeun anak kudu make maca sholawat maca istighfar maca babacaan anu endah kadang-kadang di belah ditu mah eta nyarekeun anak lain kitu aya anak ceurik ditimbang-timbang anak taha ieu anak taha atuh anakna orokna ge bingung ari ieu aing anak saha kitu sabenerna dak cek anakna ari hayang maboga anak soleh ti leuletik anak geus dibijieun bingung ku kolotna anak taha ieu tak geuli-geuli teuing kitu pan biasana nya tapi eta Pak sing horeng eta ngembaan anak make bahasa anak taha bisa dipake ku urang Pak ketika pamajikan keur marah ka urang jajal ku bapak pamajikan keur manyun ieu komo urang keur teu boga duit biasana bikang mah eta musalak teu boga duit nyengsol sungutna ih ieu mah nyaritakeun batur nyatakeun kula bae mah bebeung aya pamajikan aing di ditu soal ngadengeun eta baheula panya punten ieu mah curhat rasa kedeung punya ngaran santri pan urang Masya Allah usaha aing teu bisa ngaryung can anu ngorang can anu percayaeun ngaryung can anu ngondang aing ngahikmat tamu teu datang-datang caramah nu ngondang atuh anyar keneh ieu aing ngahulang bemangkani ieu beuteung geus herang pamajikan teh ngajuru arek ngalahirkeun duit teu boga coba bayangkeun Masya Allah kamana aing nyer duit ieu ngahulang bedahareup imah teh dina kursi eta pamajikan panempo salaki hulang-hulang bari teu boga duit beda sungutna nyengsol tisuk monyong dohor monyong sore monyong peuting monyong keneh bae ditelek-telek pamajikan aing monyong bae kunaon ieu si horeng bawa ti orok anu teh pamajikan kula mah geulis insyaallah eta pamajikan molotot ka kula Kak euy ieu teh ngaborosot anak na jero beuteung atuh angge nyahong sebulan ieu atuh ka ulah loba teh hulang-hulang ka habis stres heupan aing ngahulang ge keur mikiran dia neng kudu ka mana aing lumpat ieu ja aing ka sawah teh gableg sawah ka kebon aing teh boga kebonna
ke pasar aing dagang naon pirah aku aing maculan sawah teu ditah ku batur mah jeung juri aing atuh ka mana tah ka mana coba majikan aing geus nyingkah mangselempang ikhtiar niatna sugan kalau dimilikan bener belah dinya mah ngan urang bingung pan kudu ka mana lompatna aing ngadoa ti candi jabah bae ku Allah eta ngadoa ku labu harita keur pada kapepet kitu kumaha doana Gusti cabut bae hiji bae tetangga nu rek salat Masya Allah kunaon celeng-celeng keur ngadoa kitu eta RT pengumuman di masjid cek RT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna lillahi wa inna ilaihi roji'un nah iya iya doa aing dijabah eta kula langsung ngagoro pamajikan geulis bager gerakan dia cek pamajikan ulah sok ngomong gulas geulis keur kieu maka neng melenhang di alam hayang ge duit keur kieu mah heueuh sabar heula dia mah dong teu boga dedengean naon kitu kah teu kadenge eta di musola nu ngumkeun nu pae sakitu harusna atuh kadenge kah ari kitu kakak diondang ih dia mah teu nyahoeun aing kikian ge rada ustad di lembur bow gagapan rada kan harita mah insyaallah komo kuari mancan acan ditungguan jam hiji eta surat undangan can datang keneh bae cek pamajikan jadi kanyolatkeun teu nyaho geus ulah loba omong di ana meuning keneh geura ngahutang beas bae ka ditu biasana paeh jam 10 mah disolatkeun sok asar kabiasaana kitu eta neng laju geus geura ngahutang beas ka ditu aing lapar ti isuk tang nyatu atuh aja teu bawa beas ka geura ngahutang beas ka ditu saleter ngahutang rokok sampurna mil dia sabungkus ai mayarna ka ulah loba omong kedeung deui aya surat undangan ka imah pamajikan menurut ka warung ngahutang beas saleter ngahutang rokok sabungkus jeung endog 2 dilewet ku pamajikan asak sangu dahar kami duaan bala kecelakaan bari nungguan nondang beres dahar lincak ka jam 2 teh setengah 3 gua tuh ganti baju kula make jas make sorban make jubah doang kieu lah cek pamajikan gagah amat kah supaya menang amplopna 2 aing insyaallah ditungguan nepi ka asar keneh bae eta nu ngondang mulai hate gelisah wah buah-buah aing kalewat ye datang jam 5 jol BRT mamawa maaf cek aing teh dasar orang aing nyar pangebuk teh ka dieu teh ka Ustad ngopi dia ti tadi ku aing tungguan weh laju marah benan ka Ustad lain deh iya tadi ditungguan ku yang tidur karak datang jam sakit di mana bae ih gula pugu manggeus ngider mentaan iya sumbangan muludan hari gitu apan Pak Ustad ge can masuk can merean ieu can iuran sabaraha 300.000 ai boro-boro anjing muludan aing ditagi nungguan dia teu ngondang kana aing nyolatkeun kunaon ieu bukan salah naon aing kana dia cek RT keke nyolat nu mana ieu lain tadi pangdenge aing memedor dia ngumukeun upaya di musola atuh bener ka Ustad pa dia ngondang kana aing hampura eta nu payahna di Jakarta ku corona payahna ge geus disolatkeun ge di Jakarta teu bawa ka lembur eta kula ngecedag langsung bu aing geus ngahutang beas jeung rokok waduh eta pamajikan lumpat di dapur bari molotot nah kak geura nyolatkeun ka ditu ka Jakarta ayeuna mah harus bae kita ngahutang cek aing neng ka Jakarta ongkosna 70.000 aing menang duit amplop paling geus duit solawat aing 20.000 hadiah 50.000 atuh beak pake ongkos mending molor aing di imah eta cek pamajikan teh makan sok ngarep perkara canda pugu kebiasaan manusia kos gitu tak kadang-kadang makan awas ketika ayeuna salaki keur teu boga duit pamajikan awas jaga akhlak jaga sikap ulah sampai ngarobah akhlak urang ulah sampai ngarobah sikap urang ka salaki karena surga pamajikan aya di telapak kaki bapak-bapak awas ulah gagabah sakumaha teu boga duitna layanan salaki urang ieu masuk kadang-kadang indahna rumah tangga ngan 3 bulan doang perasaan aing mah ih anyar kawin mah beuh eta dahar teh kokobok disediakeun kejo atau diheulakeun piringna serbetna laukna lengkap di meja makan disediakeun nincak 2 bulan mulai kobokan leungit neng ka mana kokobokna ih ka WC bae cenah nya hampura teu ka berean nincak 6 bulan mulai kejo eueuh nincak 1 tahun kabeh eueuh di meja makan aing lapar ka mana ieu deungeun sangu he jang geus kolot ka nyiar sorangan ka ditu boh eta kadang-kadang kos kitu Bu awas urang ulah sampai robah pendidikan kanu jadi anak ti sameme lahir kurang kudu geus dipraktekkeun
Tisantos lahirat dimulai budak leutik keneh dimulai orok keneh kudu geus dipraktekkeun ku urang tina ngadidik anak dengan cara lamun urang nimbang anak baca sholawat ke Allah baca sholawat ke Kanjeng Nabi baca Al-Quran baca pupujian ieu mah lain kadang-kadang bari ngais anak nung nang neng ngalagu dangdut cek indungna teh di mana cek bapana di dieu aya atuh anakna bingung deui bae ari kitu bapak ka mana mah cek anakna kemari aing anak taha ku hari aing ditanya di mana leutik anak urang geus bingung ku kolotna. Masya Allah mulai dewasa wajib disunatan ketika geus umur 7 tahun geus wajib disunatan karena geus kudu kaparentah salat belah dinya mah naon maksudna dipicen kok kotor nu aya dina boboga anana supaya bisa ibadah ke Allah tuh geus beres disunatan dititah ku kolotna ngaji sia salat sia oh cenah kula mah teu bisa magahan ilmu agama nage teu bisa ngaji Quran nage titipkeun ka kiai nu aya titipkeun ka madrasah titipkeun ka pasantren ngan nitipkeun anak ulah sok lalawara ieu menitipkeun anak dong teu boga polo mending eta mah masih kana dititipkeun aya di belah ditu mah eta nitah anak ngaji ngan ukur ditunjuk doang ke indungna heceng daripada lelempangan tepuguh mending ngaji dia jeung budak ka belah ditu tuh sakitu-kituna doang eta teu datang-datang acan ka imah ustadna arek kumaha manfaat ilmuna anak urang kumaha kuduna ketika urang hayang boga anak ilmuna manfaat datang ka imah kiaina assalamualaikum Waalaikumsalam cek kiai teh ceu damang Pak Ustad hampura ieu kami kade ngaganggu waktuna nu pertama tujuanna kami silaturahmi nu kaduna ngabeberat kana Ustad rumasa kami mah ngaji teu bisa ibadah can bener ieu kami boga anak hiji-hiji nage yang bisa ibadah ka Allah ieu nitipkeun ka Ustad pangdidikeun anak kula supaya bisa maca Quran pangdidikeun ka Ustad supaya bisa salat supaya bisa ibadah eta mah terserah Ustad rek dibeureum dak dehejo anak kula asal ulah dibulau bae kitu kuduna mah beres cacahan jeung kiaina balik permisi hampura tanya moal lami-lami ieu mah teu saupami ka Ustad amplop 3 juta beas 2 karung peuteuy 3 empong rokok Samsu 10 selop atuh sedeng sakitu ge banyak ieu mah boro-boro pan kadang-kadang nu aya Ustad lembur diomongkeun urang mah Ustad berjamaah sapoe diomongkeun tuh nu ngarasa mah seuri pan kiai eueuh sapoe pangajian diomongkeun eta mah Ustad cenah kekeleuyeran bae ih dia mah Ustad ge boga beheung atuh Ustad ge boga parabaneun di imahna ketika ayeuna guru urang teu hadir ka mushola kiai urang teu hadir ka madrasah kudu mah khawatir masyarakat teh ulah ngomongkeun kunaon ieu dak pak kiai teu datang ka mushola kunaon ieu dak Ustad teu hadir ka pangajian buah-buah mah gering kitu dak tong ku masyarakatna oh buah-buah mah teu boga jajan beureun anakna tong ku masyarakatna bere ku masyarakatna sanajan guru-guru urang teu ngarapkeun pamer teh masyarakat karena kiai-kiai di lembur cek ulama nu pang ikhlas-ikhlasna kiai heup ge pang diomongkeun anak pang capena pang dipaidona tapi jok diberena naon ku masyarakatna di belah ditu mah aya di dieu asal lagi ti dieu ieu karaka ditu Masya Allah ih pang ikhlas-ikhlasna kiai di lembur mah aya nu paeh Ustad nu mandian Ustad anu mungkus Ustad nu ngagotong kadang-kadang menurun ka kuburan ge Ustad deui bae kari-kari Ustad eueuh sapoe diomongkeun ku masyarakat sedangkan cek Kanjeng Nabi jalema ngomongkeun kiai hiji saurang bade masyarakat ngomongkeun kiai ngomongkeun ahli ilmu kadorokaan eta salembur kabeh karunya kanu teu ngomongkeun Bu Masya Allah kumaha teu ikhlasna coba guru-guru urang kumaha teu sabarna kiai-kiai di lembur urang ketika aya masyarakatna kasusahan boh eta panyakitan awakna boh gering kadang-kadang jol salakina datang ka imah Ustad tengah peuting jam 3 mana aing capek geus balik caramah jurudug mau cek aqua assalamualaikum karake aing eksare geus anu ngagedor-gedor di panto bari hulap ge hudang kula Bu Waalaikumsalam ih kae naon ieu teh peuting kieu kaget amat hampura ka Ustad hampura ieu mengganggu waktuna heuh kunaon ieu kunaon pamajikan kula nyeri huntu geus saminggu teu cager pan dia mah nyeri huntu datang ka aing atuh ka mantri ka ditu geus Ustad teu perubahan atuh diobatan ka ditu meuli obat di apotek obat mah geus beak nanaon perubahan ieu mah wayahna Pak Ustad karena Allah na bae sugan nginum non cai ti Pak Ustad marada tiis tah huntu pamajikan kula atuh aing bari tiris ngalawuduh heula
ja urang ada badawan kitu panek ngadoa teh kudu ngalauduh heula bagus tambah salat 2 rakaat heula bari jeung tiris bari jeung ngantuk ngalauduh cokot cai dibawa ke kamar datang ke kamar bismillahirrahmanirrahim buah ciduhan gua geus atuh bar ngantuk bawaan ngantuk Pak datang keluar ya geus ana mah geura inumkeun sesana si beungeutkeun nya insyaallah tiis heuh Pak Ustaz ieu mah cai tiis lain cai panas atuh geus itu balik balik kita salakina bari ka kula ngomongna kieu doang hatur nuhun Pak Ustaznya geus hatur nuhun doang aing kikian eueuh cuman ieu nu gesrak-gesrakan cap nuhun doang eta belah dinya kadang-kadang urang nyeri hate konsultasi ke dokter mah kadang-kadang nanya doang ge 300.000 minta resep doang ge 500.000 aing belaan ngalauduh belaan salat belaan ngadoa kikian les angeuh kegesrakan bangsat cik aing masyarakat tapi urang belah dinya los bae pan santri mah los bae teh nu penting masyarakat sarehat menang saminggu datang deui assalamualaikum waalaikumsalam wih ja kakak lain Pak Ustaz cenah hampura cenah harita teh kulanya cenah teu peuting ngaganggu oge aya naon atuh eta sanggeus diinuman cai ti Pak Ustaz syariatna alhamdulillah pamajian kula cager ieu mah teu saupami Pak Ustaznya hatur lumayan merek aing 500.000 alhamdulillah ceuk aing sakitu ciduhna dak 500.000 komo lamun jeung reuhak-reuhakna ieu meureun daekeun 1 juta ge tabu masyaallah ya awas tuh makana muliakeun kiai kiai di lembut urang pasrahkeun anak urang ka kiai pasrahkeun anak urang ke pesantren karena naon ciri ayeuna urang bukti syukur ka Allah tidak hanya sebatas urang ngucapkeun dina lisan alhamdulillah bukti syukur anu dinyatakeun ku urang dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah harus disesuaikeun jeung pagawean urang sapopoe sanajan ayeuna urang beuh unggal alhamdulillah alhamdulillah ari teu salat mah lain jelema syukur najan anu diwirina alhamdulillah ari teu ngaji mah teu lain jelema syukur najan anu dibacana poe we penting alhamdulillah tapi terek pengajian ngahina ka kiai ngahina ka santri lain jelema anu termasuk jelema syukur nu kitu mah karena syukur itu tidak cukup diucapkan tapi kudu direalisasikan dina kehidupan sapopoe mana bukti rasa syukur urang ka Allah saur Allah di hadis qudusina abdi lam taskurni idza lam tasmur man ajraitu nikmata ala yadai cek Allah abdi lam taskurni hei orang Jamban Sari lam taskurni moal jadi syukur maneh ka kami idza lam taskur man ajraitu nikmata ala yadai tanpa boga rasa syukur ka manusia anu tos jadi wasilah datangna nikmat ka urang sahabat eta mah manusiana anu tos ngawasilahan datangna nikmat ka urang wajib urang kudu syukur ka mantenna salah satuna manusia anu jadi wasilah datangna nikmat ka urang nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh wasilatul uzma wasilah nu panggede-gedena wajib urang syukur ka Allah wajib urang syukur ka Kangjeng Nabi dengan cara kumaha urang syukur ka Kangjeng Nabi dengan cara ngalaksanakeun sunahna dengan cara ngalaksanakeun perintah-perintahna salah satuna ieulah sunatan teh ngaranna karena ieu teh syariat Nabi Ibrahim anu diteruskeun ku Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti berarti urang rasa syukur ka Allah rasa syukur ka Kangjeng Nabi sadayana manusia anu tos ngawasilahan datangna nikmat ka urang nyaeta indung jeung bapa eta indung jeung bapa teh adalah manusia anu tos ngawasilahan datangna nikmat ka urang tanpa aya pengorbanan indung bapa urang tanpa aya pengorbanan nu jadi kolot urang ayeuna urang sampai sagede kieu jadi patani jadi pengusaha jadi pejabat jadi aparat jadi kiai jadi ulama tidak terlepas dari doa jeung perjuangan nu jadi indung bapa makanya senajan urang keluar jadi pejabat senajan urang jadi dokter senajan urang jadi kiai dihareupeun indung bapa coplokeun pangkat urang coplokeun ilmu urang ulah ngarasa nepak dada aing gagah bapak aing susah aing pinter aing kiai indung bapak aing bodoh ulah boga rasa kitu karena moal jadi urang pejabat moal jadi urang kiai moal jadi urang ustad tanpa aya perjuangan indung bapak urang terus dia molototan aing kunaon eta Masya Allah mangani zaman ayeuna punten bu loba dina berita anu ngahina ka indung bapak teu saeutik anak nu maehan bapana teu saeutik anak anu menjarakeun indungna gara-gara harta gara-gara warisan
manehna sampai nekat maihan indung bapana teu saeutik kuari mah karena naon kurang ilmu kurang akidah kurang didikan tinu jadi indung bapana akhirna anak berontak akhirna anak teka kontrol hawa nafsuna ngelakukan hal-hal yang tidak diinginkan salah saha ulah akhir anak teh urang sebagai indung bapana kan ketika ayeuna urang daek ngaji daek deket jeung ka kiai pake ilmu menang ti pangajian teh hormati indung bapa urang karena ridho Allah fi ridho walidain ridho Allah aya dina ridho indung bapa urang sanajan ayeuna urang sujud ke Allah tarang sampai dekok tapi indung bapa urang diantep indung urang diantep bapa urang diantep pamajikan mah dimewah-mewah ku urang kadang-kadang make daster numpang gagahna make gamis numpang mahalna ari indung make daster bolong kadang-kadang diantep ku urang ketika urang geus mampu melikeun ketika orang geus bisa makian pamajikan ulah poho kanu jadi indung jeung bapa awas pamajikan bawa ke restoran mahal pamajikan dibawa ke rumah makan nu termewah kadahara nu ngarareuna indung jeung bapa yang martabak ge teu kakiriman ku urang diantep padahal urang mampu lain dicaritana lamun urang teu mampu mah imam mampu urang jeung meulikeunana boga jeung ngirimanana ngan boga rasa hook lah gampang indung aing mah pamajikan aing heula bae ja bisi marah engkena ja bisi ngambek ku pamajikan mah sieun urang dimarahan tapi indung urang nalang saha yang martabak teu kakiriman ku anakna insyaallah ngayakeun di masyarakat jarah keliling Madura keliling Banten mayar 200.000 500.000 1 juta dibayar ku urang untuk mengikuti jarah ke makam para wali tapi kunaon kadang-kadang makam indung bapa urang diburi mah bala lagi diantep bae makam indung bapa urang ditoongan setahun sekali lebaran doang cek para wali teh anu di Madura cek para wali anu di Banten rek naon dia jauh-jauh datang ka dieu minta karomah indung bapa dia diberi imah di ditong-tong aja Masya Allah makanya cek kanjeng Nabi saha jalma anu koret ka indung bapana jalma anu tengah hormat kanu jadi indung bapana eta jangankan dibere seseungit surga jangankan asup ka surga dibere seseungit surga ge moal ku Allah eta termasuk dosa tina 17 dosa anu panggedena teh dosa ka indung jeung bapa naudzubillah kanjeng Nabi sampai asuk-asukan di neraka sanggeus umatna kabeh ka surga aya keneh nu kokoceakan ceuk kanjeng Nabi saha eta malaikat orang zaman sehari kanjeng di belah mana tuh dihandap kuat geus menir sagede bakatul beak awakna diduruk ku seuneu neraka kocek betulung tulung ceuk kanjeng Nabi eta saha orang zaman sehari kanjeng coba angkat ih eta mah kagok diangkat ge kunaon kitu waktu dosana puara lain di sekitar tukang sholat mah sholat jelema mah ari ngaji oh sok ngaji ge ngariung atuh kamu ngariung pambeukian si eta mah ayo dosa naon eta mah kuat sampai can ka surga batu mangga surga mah ngerebek keneh eta baheula pernah nyarekanan indungna laju indung bapana can ngahampura atuh bingung ku rek angkat lagi can perintah ti Allah mah eta kanjeng Nabi ge sagede kanjeng Nabi anu syafaatul uzma luar biasa anu selalu doana dijabah ku Allah ketika dosa nu eta mah teu geura bisa ngangkat cek kanjeng Nabi Gusti hadirkeun indung bapa si anu hayang ngobrol kula jeung indung bapana cek kanjeng Nabi ku karunya-karunyana ka umatna dihadirkeun indung bapana cek kanjeng Nabi cek Kang karunya anak tuh tingali ngerebek di neraka batur mensenang-senangan di surga geus barere siksa anak-anak indung anak bapak mah jeung ibu masih ngerebek keneh di neraka geus wayahna ka nyeri nu baheula teh ya kuari mah bebaskeun kudu karunya ka anak cek kanjeng Nabi teh jadi cek indung bapana muhun kanjeng ari kitu mah kula kuari mah ikhlas ridho dihampura ku kula karak eta si anak nu ngerebek teh bisa diangkat ka surga saking ku puharana doraka kanu jadi indung jeung bapa lamun ayeuna ningali budak kiwari Masya Allah akhlak kanu jadi indung geus leungit tata krama kanu jadi indung geus leungit tata krama ka indung bapa geus leungit dititah hararese kuari mah karena sapopoe nu dicekelna HP udang sare nyekel arek sare nyekel rek sakola nyekel di sakola ge nyekel di kobong ge ngome perasaan kula mah kula teh baheula-baheula ting mas santren kamari keneh eta masih keneh aya di kobong teh nu ngadres amil nu maca jurumiyah
nu maca yasin nu ngapalkeun waqiah tapi kuari mah kula di imah boga 3 mata ge santri di dieu unggal penting eueuh anu maca amil teh eueuh nu maca jurumiah eueuh di dieu ku kula lakah ngomekil lah ayo embat woi ulah kadinya tembak cek aing ngomong naon dia tembak eta sing orang permainan teh ML ngaranna geus ML geus FF geus slot geus domino aya pan HP mah eta pan ustad nyaho aing kadang-kadang sok neuleuh masyaallah cek aing coba cek dia ngapalkeun ngomong ulah ngomong HP bae akhirnya pan dina aplikasi HP segala aya TikTok aya YouTube aya Facebook aya mangani dirinya menjerona pan lain kamaslahatan bae kamadaratan ieu badeg dirinya mah segala film naon aya kuari mah najan teu boga TV ge heuh bener kuari mah nu boga TV teh jarang jak kudu meuli setan bok teh tapi dina HP pan ambal aya film segala naon aya TikTokan kadang-kadang YouTubean teureun-eureun ulah pamuda ulah ini kuari mah orok beureum ge ngomeh HP bae unggal poe kadang-kadang pasti aja indung bapana salah saha eta salah indung bapana pancena indung bapana ada beda salahkeun heuh panjelema kuari mah embung capek ngurus anak teh anak ceurik teu daek ngarepehkeun kuari mah ini HP ya bere HP anak ngagoat YouTube ya YouTube nu penting repeh anak teh kari-kari geus beuki kan HP anakna anak aing mah lieur ngomeh HP bae atuh kutang korak dia diberean bae HP na ge kari-kari ngomong lieur atuh lamun teu diwauhkeun mah moal anak ibu urang-urangna keneh akhirna ti leuleutik ngomeh HP pinter ngomeh HP main jojogedan teh TikTok teh ngaranna bahkan ditanya ku bapana ditanya ku indungna geus teu make adab budak kuari ngajawabna balik sakola baju kalolotor sepatu kalotor ditanya ku indungna kasep di mana eta baju meuni kalolotor kitu maneh mah eta suku barared geus di mana kitu kumaha jawaban anakna ku pangaruhan ku TikTok cek anak kieu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi anak indungna mananya bener-bener dijawab ku lagu ku anakna dia malah labuh kuat barared kitu ieu buku bararaseuh kumaha tadina aku tenggelam dalam lautan luka dalam dia mah berangkat subuh balik maghrib geus di mana bae kitu ulina ceng aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang cek indungna dia malah geus emak kumaha meureun nasibna aku tanpamu butiran debu akibat lobang ngomeh HP ditanya ku kolot ngajawab teu make akhlak teu make adab lakah make lagu kolot keur ngedeng di tengah imah diloncat ku ari imah katincak hulu bapana ngamuk bapana polongo dia lewat dia teu punten ka aing cek anak kumaha jawabna atuh salah bapak ngedeng di tengah jalan tuh budak kuari eta coba laju dihalokeun ku kolotna ulah sok ngalawan ka kolot dia ceng bisi kahandap henteu akaran kaluhur henteu pucukan kumaha jawabna dicangkok pak kuari mah loba cangkok gebleg bener anak kos gitu akibat loba nonton HP makanya awas buktikan rasa syukur urang ka Allah rasa syukur urang ka Kanjeng Nabi rasa syukur urang kanu jadi indung jeung bapak hormati indung bapak urang muliakeun indung bapak urang sabisa urang karena indung mah kadang-kadang teu hayang dibere ku anak teu hayang kadang-kadang urang geus dewasa geus rumah tangga indung mah kadang-kadang mikiran anak teh bisi teu dahar anak teh bisi teu bisa ngajajanan incuna lain hayang dibere ku anak teh kadang-kadang ku ditoong geus bunga nu jadi indung mah toong ku urang sabulan sakali jauh cenah ieu mah 3 bulan sakali ulah sampai urang satahun sakali mah teu noong jadi kolot komo aya mah zaman canggih aya HP telepon ku urang can kaburu noong assalamualaikum na telepon cager mah cager pa hampura ya ceng can bisa noong kadinya mah nya can aya ongkosna atau keur aya pagawean can kaburu cukup kalau aku gitu baik ya bungaheun hatena tapi jajal ketika kalau diantep ku urang nyeri hatena manehna nyusuan 2 tahun reuneuh 8 bulan nyusuan 2 tahun ngurusan urang ngadidik urang mandian urang nganter ka sakola nganter ka madrasah dibales ku urang ku cara nyicingkeun ngantepeun kanu jadi kolot nyeri hatena ketika kolot geus nyerieun hatena awas langit jeung bumi ngaketer ngutuk ka eta jelema anu nganyerikeun hate indung jeung
bapana. Makanya buktikan rasa syukur orang ke Allah, rasa syukur orang ke Kanjeng Nabi, rasa syukur orang ke indung jeung bapa. Sahadeui cenah manusia anu kudu kurang disyukuri nyaeta para alimil ulama. Eta para alimil ulama teh adalah manusia anu tos ngawasilahan datangna nikmat ka urang. Ayeuna tanpa aya perjuangan para alimil ulama, tanpa aya perjuangan para santri, tanpa aya perjuangan para ustad, ieu di lembur urang teh moal anu bisa salat, moal anu bisa maca Quran. Bayangkeun kurang ketika di lembur urang eueuh kiai eueuh santri, arek saha nu magahan ejah-ejahan, arek saha nu magahan parukunan salat, rek saha nu ngeusian mushola. Eta lah manusia anu wasilahan datangna nikmat ka urang. Ayeuna urang bisa ngalaudu, ayeuna urang bisa salat, ayeuna urang bisa maca Quran, perjuangan mantena. Wajib urang syukur ka Allah, syukur ka Kanjeng Nabi, syukur ka indung bapa, syukur ka para alimil ulama. Bayangkeun kurang kabehan bulan di lembur urang ieu di zaman sari eueuh kiai misalkeun. Ari masjid mah aya gagah, musola aya gagah, ngan eueuh kiai eueuh santri misalkeun. Pikir ku ibu ayeuna, eueuh nu magahan parukunan, eueuh nu magahan maca Al-Qur'an, eueuh nu berjamaah. Der bedatang waktu maghrib adan RT bari geus kolot teh jauh kiai eueuh santri. Beres RT adan jol pamuda duaan. Ngahalulang betiluan cek pamuda PRT jeung teh Isa iraha urang salat maghrib hedak lain masalah kitu ieu aing mah pan geus kolot teu kuat babacaanana mending sian jadi imam nu ngora keneh cek budak ngora teh ya kieu PRT kula mah lain teu bisa ieu jadi imam ngan teu wani teu boga mental pan beda urang ketika najan bisa ge urang aya teu boga mental macak-acakan cek pamuda nu hijina teh ya. Aja cek pamuda nu hijina deui teh ya. Ari kula mah ieu wani majuan teu bisa kula mah. Kumaha ieu geus kieu? Oh, gampang cek RT. Ayeuna pamuda anu bisa diburi, dia anu wani teu bisa maju ka hareup. Di mana angke dia salah, pokona bejannya. Siap RT kitu mah. Kula siap ngabejan diburi. Akhirna anu maju eta pamuda anu teu bisa tapi wani maju jadi imam. Der maneh takbiratul ihram Allahu akbar. Maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lancar Fatihah nama. Nincak kana surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatil cek nu buri teh ya. Wa ma adraka ma lailatil qadar. Lailatul pan marah akhirna mah eta. Dia nu bener nu mana ieu? Aing maca lailatul ku dia kita lailatul, aing maca lailatul kita lailatul mana nu bener? Atuh dia masalah nu pertama fi lailatul, nu kadua lailatul, atuh ngobrol akhirna mah butuh salat. Akibat eueuh ilmu. Keur ngobrol datang jalma jangkung gede kumisna baplang bu. Jawara Jamban Sari. Sawarana haregem ngebas. Cek jawar teh aya naon ieu teh? Pangdenge aing mah tadi riweuh amat. Wih bener aya akhirnya mendatang ieu kami cek sholat maghrib teu mancat di tadi bolo ondar ria geus aing imam bener pajawara sawara bapa mah gagah agem ngebas pokona mah mantep ulah ngolo dia kana aing bener suara bapa mah agem jawara apong teh lain deui palon diolot teh langsung bae maju mah hanapana bari sawara agem teh gagah Bismillahirrahmanirrahim wah tu jawara mah kitu tiuk elagaman Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakah malik kaburi. Kumaha kitu suara aing agem teh? Agem. Terus lanjut. Piraku aya berjamaah nanya agem sagala kana sawara. Atuh meureun batal salatna ge. Masya Allah. Makan awas. Lamun di lembur urang teh aya kiai teh santri acak-acakan lembur urang poek moal aya ilmu. Makana
wajib urang syukur ke Allah, wajib urang syukur ke Kanjeng Nabi, wajib urang syukur ke indung Bapak, wajib urang syukur ke para alimil ulama. Awas ngan dina ibadah sesuaikan jeung ilmuna, jeung tartibna, jeung tartilna. Karena lamun urang ngalaksanakeun sesuatu dengan tergesa-gesa, ngalaksanakeun hiji perkara dengan terburu-buru, eta datangna ti setan. Naon bae perkarana eta mah? Arek ngaji Quran tah, arek salat tah. Lamun urang teu diilmuan salat teh ya buru-buru hayang geura beres, gagancangan hayang geura beres, eta datangna ti setan. Al-ijlatu minasyaiton illa min sunani Rasulillah. Perkara terburu-buru teh datangna ti setan kecuali aya nu disunahkeun ku Rasul. Hiji anu kudu disegerakeun nyaeta nyambut tamu atawa nyuguhan tamu, eta mah kudu disegerakeun, kudu buru-buru. Nu kaduana nyaeta ngawinkeun anak parawan ketika geus baleg. Ulah diantep anak parawan mah Bu, ketika geus umur 17 18 kawinkeun, ngajaga tina sero. Karena udah bukan anak parawan diantep heula ku urang, bisi teu kajaga ku urang, dibawa ku sero engkena. Sedangkan kolot kuari mah cukup disogok gudam garam beureum sabungkus, martabak hiji los bawa ka alun-alun malimping anak aing. Kumaha sia bae eta mek diacak-acak tah ho. Doang kitu kuari mah kolot kuari mah. Nu padahal lamun ayeuna kolot nempo anakna dibawa sero diantep bae. Kolot nempo anakna diacak-acak ku sero diantep bae, termasuk kolot dayus. Ridho kana anak ngalaksanakeun maksiat, ridho nempo pamajikan maksiat, teu make tiung ka pasar, teu make tiung kaluar imah make calana ngetat, salakinang ridho teu nyaram teu magahan, termasuk jalma dayus. Sedangkeun jalma dayus teh ya cek Rasul ge moal asup ka surga. Loba kolot kuari mah datang sero ka imahna, Bapak bade permios atuh sopan ngomong nama sero mah Bo. Warigus bade naon kasep, ieu di alun-alun Malingping aya korsel, terus bade ngajak si Neng, Pak ai Bapak rek nitip naon, los aing martabak bae cenah jeung cimol. Udah halus huntuan eta jelemana, martabak bae jeung cimol aing mah heuh ieu hampurannya ngan aya rokok gudam garam beureum doang sabungkus. Alhamdulillah geus geura Neng geuraan dia gandang geuraan kabogoh dia yang ngagrokeun ieu gerak ngajak jalan-jalan. Ridhoun hatena bangga, bahkan hatena Bu anak aing laku, anak aing geulis, anak aing seksi, aya kebanggaan dina hate indung bapana, termasuk jalma dayus. Ridho nempo anakna maksiat moal asup ka surga. Naudzubillah. Awas. Makana kurang pelajari ilmuna salat, bacaan Al-Qur'ana, ulah buru-buru, santai. Urang mah ngomongkeun husu mah jauh keneh hayang salat teh ya. Minimal atuh tumaninah nabe beunangkeun. Ieu mah kadang-kadang tumaninah lagi urang mah teu beunang. Komo eta cenah di musola, eta tangga musola teh di imah waktu dohor ngagoreng lukasin. Urang ke salat dohor, Allahu Akbar, eta goreng lukasin peda, seungitna nonjok kana irung. Doang nama goreng lukasin peda ieu. Sami Allahu liman hamidang, lalabna lalab peueuy, mantep ya. Allahu Akbar, sambalna sambal goang, beuh sedap. Keur salat mikiran badogeun baru kitu mah. Arek kumaha beunang teh tumaninah jeung husuna. Geus urang melakukan segala sesuatu teh kudu tartil, lalaunan, anca-anca supaya beunang. Karena lamun urang ngalakukeun sesuatu perkara gagancangan, Pak ulah dina bab ibadah, ulah dina bab pagawean henteu beres, dina bab ngaji mah pamajikan ge loba salah eta lamun urang buru-buru mah. Ih, ulah gagah bae caritana. Panganten anyar ceritana. Atuh panganten anyar teh sono panpanya kana tatangkeupan mah Bu. Eta panganten anyar hiji waktu manehna teh ka sawah. Di sawah ge geus pikiranna aing hayang geura nangkel bae ka pamajikan daak. Biasana ieu jam 10 di masuk rarehe. Bapak aing biasana geus ka pasar, indung aing biasana keur ngeusikan, lah ayak balik bae jam 10 teh cek lalakina panganten anyar. Eta ti sawah gegeureuan manehna balik, teu kukumbah acan. Pacul dibawa, teko dibawa, ngingkik balik, jana otakna hayang nangkel bae eta. Na otakna geus ping-ping bae na otakna. Atuh beujina sono panganten anyar mah Pak. Datang ka imah bener rehe, di tempo lawang dapur rehe, di tempo tengah imah rehe. Cocok cenah ieu mitoh aing ngartikeun jam sakieu eueuh. Barang di tempo ka kamar aya nu morengkol dina kasur. Teu dideuleu deui, teu ditanya deui, langsung gabruk we ditepakan juburna. Si beuki. Barang ngorejat cek nu ngagoler teh, "Ceng, ieu mah emak. Hampura kasarean na kasur aceng."
eta kaisinan nepakan jubur mitohana si beuki saking ku kaisinan lumpat ke cai pamandian ke cai lebah di wahangan ngahep-hep maneh waduh aing modari aing sugan aing pamajikan aing sohoreng mamitoh aku yang ditebakan juburna nya bari diomong si beuki deui barang manehna keur ngeluh kitu diburi manehna anu keur ngubah pacul bari mandi cek nu ngubah pacul teh kunaon kitu ceng doang nasieun amat capek amat pugu mambah kula kaisinan kabalag jog ieu cenah kunaon kitu parasa kula mah eta pamajikan nu sare di kamar teh sing horeng mah eta mitoh awewe anu cek nu ngubah pacul teh atuh ja ieu ge bapak ceng sakali curhatna ka mitoh lalakina atuh paeh ngadadak saya akibat buru coba lamun santai heula mah memeh ngalakukeun sunah jeung pamajikan teh si banyo heula diparentahkeun urang ngalaudu heula beres ngalaudu lamun pamajikan keur ngagoler hudangkeun ku urang neng geulis tingali heula pamunteunna bisi indung deui lamun bener pamajikan neng geulis ka kacai ngalaudu beres pamajikan ngalaudu salaki ngalaudu langsung ngamparkeun sajadah salat 2 rakaat lamun urang isuk arek migawena atuh salat duha heula babarengan lamun urang peuting migawena atuh salat hajat heula jeung tahajud babarengan pamajikan salat 2 rakaat urang salat 2 rakaat beres salat 2 rakaat langsung dirinya urang maca heula Al-Qur'an Yasin sabalik pamajikan waqiah sabalik tah geus beres 2 rakaat geus beres Yasin jeung waqiah mah mangga urang lajengkeun maca shalawat 1000 pamajikan istighfar 1000 kitu tata carana eta mah geus istighfar jeung shalawat beres atuh geura-geura urang berjamaah salat subuh beres salat subuh kakarak urang sare kitu eta ira cenah makena atuh kumaha bapak jeung ibu eta urusanna pira kohe ditongkrongan ku kula itu jadi ulah sok buru berkara naon bela geus di awalan ku gegeuraan ku buru-buru ulah tah macul ulah tah ngored ulah tah salat eta moal bener geus urang salat kudu anca-anca ngagawe urang kudu anca-anca supaya naon supaya beunang tartilna tartibna tumaninahna ketika beunang sesuai jeung ilmuna ibadah pasti diterima ku Allah tapi lamun ibadah teh jeung ilmuna komo urang teh ngaji-ngaji acan mah komo urang teh tanya acan mah sholat be urang tapi teh jeung ilmuna atuh latuk balu mau diterima percuma sanajan digesek-gesek tarang nepi ka hideung atuh mau diterima ku Allah sebab teh jeung ilmuna cek Kanjeng Nabi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi jelema ngarepkeun hayang hasil dunia kudu jeung ilmuna hayang panen bagus nyawahna kudu jeung ilmuna hayang panenna ibadah jadi ibadah kudu jeung ilmuna dagangna hayang dagang jalma soleh kudu jeung ilmuna dagangna hayang jadi ganjaran kudu jeung ilmuna dagangna hayang maju kudu jeung ilmuna komo deui eta salat komo deui maca Quran kudu jeung ilmuna makana awas hikmah dina pangaosan didik anak-anak urang pasrahkeun ka kiai pasrahkeun ka pasantren titah ngaji pinuhan madrasah ku anak-anak urang supaya anak urang di dunia bisa nyalametkeun ka kolotna di akhirat engke jaga bisa nyalametkeun kanu jadi indung bapana lamun anak urang diantep di dunia kurang dibangga-bangga jadi dokter dibangga-bangga jadi pengusaha gagah anak urang gajina sabulan 10 juta gagah anak urang jadi camat gagah anak urang jadi dokter tapi kurang teu pernah dititah salat teu pernah dititah ngaji engke jaga pangheulana nungtut ka Allah ketika urang aya ka surga cek anak urang teh Gusti punten ulah dikasurgakeun indung bapa abdi nu mantak ayeuna abdi ka neraka baheula indung bapa abdi teu pernah nitah salat ka abdi nitahna sakola kuliah tapi teu pernah nitah salat teu pernah nitah ngaji bawa ti surga indung bapa abdi ka neraka jeung abdi babarengan naudzubillahi min tapi lamun kurang dididik diarahkeun dititah ketika orang arek neraka anak orang ka surga jadi anak soleh teh ya cek anak orang teh Gusti teu sanggup kula maka surga sorangan bae ayeuna kula bisa ibadah ayeuna kula bisa takwa ka Gusti teh ieu teh perjuangan indung bapa abdi baheula geus masahkeun abdi ka kiai mau abdi ka pasantren abdi dititah ngaji dididik salat dididik agama sehingga abdi bisa ibadah ka Allah bawa kolot abdi ti neraka asupkeun ka surga babarengan jeung abdi alhamdulillah bahkan anak soleh mah ulah-ulah di neraka ulah-ulah di akhirat di dunia baik ge geus mawas senang ka kolotna tapi lamun anak teu bisa ibadah anak teu bisa ngaji Quran urang di dunia keneh ge geus ripuh Pak bayangkeun ke urang datang sakaratul maut nyawa urang ek dicabut ku Allah dina keadaan sakaratul maut
datang anak urang anu teu bisa maca Al-Qur'an teh cek anak urang anu teu pernah ngaji jeung teu bisa maca Qur'an teh kieu bahasana Bapak bebaskeun bae panya bebaskeun bae Pak sawah nu belah ditu mangke ku abdi kebon anu dilebak atuh ku abdi eta cenah kontrakan atuh ku abdi jeung cek bapana teh heueuh sabodo aku dia kabeh mah aing masal ulah ruko anu di malingping bae kunaon kitu Pak boga batur eta lain boga aing ih bapak mah paeh geus ngelucu bae cenah cek anakna datang anak nu kadua bari ceurik bari gogoakan bari sambat-sambat bapak muji pak muji panyebut cek bapana aing nyebut naon ieu atuh nyebut bae pak nyebut cek bapana akibat anak teu boga ilmu agama tapi lamun anak urang dipasarkeun ke pesantren minimal bisa maca Quran dong kori-kori nu tadi tapi beuneuheun datang urang sakaratul maut keur ngajelepeng be ngap-ngapan jol anak nu pertama diuk digigireun urang cek anak urang teh nu pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim jol anak anu kadua bari ceurik teh bari mawa Quran Bapak tuturkeun abdi banyak la ilaha illallah dituturkeun ku bapana maut maca la ilaha illallah yakin maut nyanak iman sinarang Islam jaminan selamat di akhirat ketika maut urang mau iman jeung Islam makana hikmah pangaosan ieu ulah bosen urang ngadidik kanu jadi anak kanu jadi pamajikan sebagai kepala rumah tangga didik anak-anak urang pasrahkeun ka kiai pasrahkeun ka para ustad mudah-mudahan hikmahna tina silaturahmi ieu hikmahna tina pangaosan urang tiasa ngamalkeun dina kehidupan sehari-hari amin ya Allah ya rabbal alamin ieu moal panjang lebar meureun ibunya hampura ja ieu geus sajam satengah ieu jam sajam setengah ieu mah beuh mangkaning kula mah di mana-mana biasana ge cara masuk sajam lewat 10 menit paling ge ih ai kula mah Pak hampura di mana-mana ge tiluk ngarep-ngarep dibere kula mah geus kula mah pasrah ka Allah kumaha nasib bae ngaji di mana-mana ge kula mah kumaha nasib bae ngan alhamdulillah salila kieu nasib kula can pernah leutik sakitu beta mah hampura ka Ibu Yeni Bapak sudah sakeluarga urang doakeun ulah kabubar hampura urang doakeun pamudah-mudahan ya sahibul hajatna aya dari Allah Subhanahu wa taala putra-putrina ku Allah sing jadikeun putra nu solehah putri nu soleh pamudah-mudahan urang hikmahna pangaosan ieu bilih bisi di keluarga urang tetangga urang masyarakat urang aya nu keur muriang pamudah-mudahan sing diangkat panyawatna amin nu keur usaha sing dimajukeun usahana amin nu keur tani sing disuburkeun tanina amin nu keur masantren sing dihasilkeun ilmuna nu manfaatur barokah amin ya Allah ya rabbal alamin urang ngaos shalawat ka kanjeng Nabi pamudah-mudahan shalawat urang ditampi ku kanjeng Nabi sehingga naon hajat urang kahoyong urang pangarapan urang diijabah ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sedana Allah ya Nabi salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badrun alaina faltafat misla husnik ma ra'ayna qantu ya
Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salat tapi ku kanjeng Nabi sareng mudah-mudahan kayong urang hajat urang duniawina ukhrawina sing Allah Subhanahu wa taala hampura ka para guru ka para pesepuh sadayana umumna ka sadaya para jamaah bapak-bapak ibu-ibu bilih bisa aya kata nu kurang merna nu kurang sopan nu kurang tata kurang titi begitu nanyung ke hampura sang dimaklum sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.